Halus maneh tenggelan geus keuna ka dewek. Heeh. Halus Abah. Berarti maneh kari ngasakeun. Maruk Abah teh Ngasakeun kumaha maksudna? kari ngasakeun deui dang keke maneh bakal ngalalana. Jadi teu kudu nirun seuneu teu kudu. Aya tama ngasakan. Oh, gitu. Siapa lah. Sarua para dagang buka murid. Apura baru. Kalau soal bete dek masak kokot di Abah tah nyangu. Maneh lurus geus bisa istilahna katakis. Oh, terus di Abah. Sabi Abah bisa keuna ku maneh. Nanti hiji maneh geus rada asa. Moal apa maneh jurus Abah mencan Anu kumaha? Da bakalna ge maneh. Sakali ngabubrag. Oh gitu. Sok. Jadi kumaha? Ada yang hareup. heeh. Itu. Sok. Gunakeun ilmu. Maneh ilmu naon bakal dipendangkeun ka dewek ayeuna. Ya. Sok. Tambahnya. Siapa Samaruk teh kumaha? Itu. Geus ayeuna mah maneh berarti ayeuna rada luhur sareutik jam di bongkok. Banyak kumaha Bang. Sampai mau urang ngobrol di ditu Iya, nya. Heeh. Lain ieu suruh itu geus ngumpul can apa tadi Oh, alhamdulillah pan dewek tereknya jauh di ditu. Oh, bener Dulu mah geus aya. tadi aing teh ngalah eta ngalah. Tengah arti boga guru teu kasih si poeng dipupujukeun ari dewek henteu hayang sampe tinggal mau dikasih boga guru teh aing kudu kumaha ye ieu mah kudu ngaleungitkeun si poeng aing siri kemana-mana dagoan si poeng. Nyawa si Leuing. Dewek di Gunung Sangar. Gunung Sangar. Tadi Gunung Sangar mah ya oke. Naon? Iya saha. Hah? Bahoge. Bahoge mana? Anu sok main itu kan Aing apa aing juri teh. kelak saha sih. Aing ngageus di Gunung Sangar bisi hayang nyaho aing hayang ngetes maneh. Aya Boga ilmu naon maneh? teu boga naon. Cing sok Boga dewek. kieu tah. Jaluk. Mana si jaluk itu. Nah dewek mah komo boga itu. Maksudna arek naracang di dinya. Hayang nyaho na aing mah hayang mancing maneh. Sok. Mun awak teh gede mah karempeng gitu. Kenapa? Sabedog mending Walaupun kerempeng. Tidak gaplek kita sabedog. Oh. Di rumah aku. Tenyaho. Bisa aja tang lo. Hah? Aing harore mah ke itu teh. Lemo. Ai. Naon eta maneh? Hah? Cing, dek naon dek dikadekeun. Arek tadi nama Teh teh. Teu ningali saha ieu? tik sama ini tak waktu ya usah Siap bujang. kurang Aduh. abah nanaonan bah maksudnya Hayang apal we maneh rek ini tinditan ka Gunung Sangar Oh, gitu. gitu. Hayang nyaho ngetes heula maneh. udah tadi nama nenang si Kira-kira bongkok kuat. itu ting kamarangan bah Kan kan baja. iya kunaon bisa jadi legit ke bah Nah eta mah geus teh aneh. Itu bener apal maneh oke. tapi Ada kena tambah naon kumaha. bah Aduh. Nah, ini nama cuk ya artinya Kumaha, cuk maneh kira ini teh ngalalana nya ka Gunung Sangar teh nu ceuk Abah teh dibedakeun si bawa bah. Udah si bongkok begering eueuh ting ka mana? Salah ka ngaleos.
apa tadi teh panigoran coba barengan di tanah maka itu. Kita nggak ngomong hayang kawes naon. Hayang kawes dari teh. Oh, kan baelah engke we deui sia tamatunya. Ayo masuk ke belah maneh gramiang kan. Ayo batunya. Di dia juga nama yo, meureun. Panita si Abah tuh. Teh ngomong nama si Abah teh ngapakuran naon mah juga menjawab tuh. Setelah bae urang laksanakeun. Sebenarnya teh itu di kita nama jeung si bongkok nanting ka mana tuh. Si kakanda teh tah. Bae lah. Ngalaksanakeun meta si Abah we lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata mah ilain menang tetep di mana poeng Kang Bongkok kan mana tetep mawa itu ini teh apa ieu nu panita si Abah teh apa heula? aing siri Nya teh meunang teh nu kieu Kang Bongkok. cing aing rek dites eta itu Keula aing Kang Bongkok atuh hari teh ka mana? Aing ngomong ke KWC heula. dari HP ku si Abah diberi kasih Wah, hah hutan. akhirnya ulang jajal ilmu poeng Aduh, siap, arek siap, nyobaan teu naon. jauh eta itu sakti lain yo awas Kela ari eta nyaan bedog. iya bedog asli ya mah Asli. ada sarua mah bedog asli lain we. Bedog. Sok. awas Boga nyuruh Hai. 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 Sabi na, sabi 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 Naonan maneh teh euy, tanggal deui ngarolongot maneh teh. Iya, Bah. Tadi tekan ada yang makan ngelaksanakan panita apa? Baheula teh ya. Kumaha terus? Tak anu hasil teh, Pak. Ente menang ieu, geuning lain pedang apa? Geuning nah menang ieu. Carita Mata oge ieu. kumaha? Heula. Mata oge ieu kudu bener nanaon oge. Mulai silahna kita sarupakeun eta teh intina naon simul ya euy. Semua kumaha Pak? Naon ngadon raribut kieu. Heeh. Da sarua ieu murid apa? Ieu murid apa? Sarua anak apa? Dicegat, Bah. Kang Murid Bongkok. apa? Geus apa si Bongkok mah? Oh. Beuda. Tipidena ge meureun ngarti maneh oge. Kumaha naon teh adatna si Bongkok gitu paling geuning kalakuan Kumaha adatna sok acong-acongan gitu, Pak. biar kita teh si nu elong teh Tadi ge boga jusna eta mah aduh ngan. si nu magung geus Aya apa aya kawin teh dibikeun atuh jus gitu. geus kieu ieu mah nya di hayang muka ieu mah masalah itu eta Tuh udah ku apa pek gitu peka. kita teh simul ya simul artina teh itu lain. Ai sugan teh pedang. Ya, apa ngaran disebutkan simu mangrupakeun naon wae. Itunya antina ieu teh kuguna mah pedang. Disebut pedang sakti teh. Kan teh disebutkan simu istilahna lompatna kana ieu teh. Heueuh ulah dijirimkeun teuing mah atuh naon oge ieu. Nya paduran teh lamun disimulkeun pedang teh kan pedang mah seukeut. Jadi kudu bener-bener seukeut.
Keut naon apa? pikiran Oh. hati urang kudu jernih Bener. ulah satepung istilahna pacok ringan model kudu intina sauyunan lah kudu bener kayaknya sok ayeuna hayang kumaha maneh itu geus meunang ayeuna mah urang kali tuyuh urang kasamu abah heula yuk ayeuna mah Aya keneh sok ngobat teh. aya jadi itu urang Soalnya kasamu ieu sabaraha tahun teu kerasa bah. Ting 3 tahun, ting 2 tahun, tukang pokok ge masih keneh. sebenarnya mah si bongkok ge halus erbeuna teh balus. ngan aduh Bisa Hanya apa, demonstrasi apa tadi? ngan banyak kan ieu budaknya teh teh sabeleuna teh ieu. Ayeuna mah geus kapikir Pak. Kuring mah ayeuna erek ngulik ilmu saipi. Lah, Happy naon tah? Saya pikiran Pak. Halus mantap, Mantap, mantap. sok hariuk Ini udah ngopi kan dari Abah di mana? bring di dia langsung urang di dia langsung Ya. yuk Coba. kirain makan disebutin pedang sakti eta teh intina simu Ilmu apa? simu urang teh artina kudu bener kudu seukeut tah mata kudu inget tah kana eta kudu inget kana purwadaksina Ai Purwa, purwa teh wiwitan bidang ai Daksi, tah sieun dipake di dieu ai sugan teh Purwakarta bah. lah nah teh lain tah ayeuna mah geus ieu lah nya intina mah kan maneh geus sidik boga ilmu ieu ayeuna ieu geus boga ari teh kabeh urang hijikeun ka abahnya hiji Dihijikeun saawak bah. ento masing-masing sia teh pake masing-masing nah ieu boga murid aya asal lieur kabeh ka urang hijikeun ayeuna heuh antara ieu maneh jeung ieu urang giat ku abah ayeuna ade ieu nya urang bismillahan heula nya Leungeunna dihijikeun. heeh sok ka dieu tah Di kumaha? ye cip sin tenten abis ya teh Eta boga tongkat bah di mana ti Abah lain ieu. Tongkat sakti Pak. karep setik Berarti boga guru deui ba ieu. sok leungeun kiekeun hiji Oh. leungeun hijikeun Ya. pas kalimat kopas paskom udah lemareun reuneuh 7 bulan lantaran dikompak parat karena dada dahar sangungeuna naheun di Cilencing cingok meunang odong dok dakos nu geumpeur beureum di tengah sawah wahai tukang bajigu Eta Abah. naon sia teh Di tengah sawah itu kan baju. aya guru sekolah desa saban poe ngajar jarum batu Jalan tulis. Pak. Aduh. Ngajar di mana? Apa teh naon maneh naon di Eta guruna ngajar di mana? disawakeun bae lah jarum batu tulis lisung ka 2 halu luhur kapal udara ragrag di Jakarta dahan Tahun 7.000 Bu. Buah menang ngalala, lauk menang nyobek-bek, berkau menang muter-bek, terus taksi kampek-pek, pek tewek teke. Jadi dia risahan ngadoan teh. Ngadoakeun bisa apa nabah heula apa? abah heula berarti geus Ngan Abah poho abah gelap kasih ieu alus teh ieu Jadi orang teh kudu kumaha bae na teh. nya urang mah ayeuna mah kudu sauyunan Sauyuna bener teh Oh bener. gitu teh pada Berat simul mangga. simu bener. tah ieu jang lamun maneh istilahna hayang leuwih engke leuwih alus datang deui ka Gunung Sangar Oh. oke copot deui engke di ditu aya copoteun keur maraneh duaan geus ayeuna mah urang tutup heula dieu Oh gitu. heeh Oh gege aya deui Pak. aya kege Sama maneh keduaan keduaan kemah nya ayeuna mah geus heula